haram pikeun urang ngaliwat ka hareupeun jalma anu keur salat. Mata kade lamun urang asup ka masjid pas geuninganan di masjid teh aya anu keur salat teteh ulah ngaliwat ka hareupeunana. Lamun urang ngahaja ngaliwat ka hareupeunana mangka urang meunang dosa badag haram hukumna. Sabab saur Kangjeng Nabi lau ya'lamul maru baina yadail musalli mada alaihi minal ismi lakana ayakipa arba'ina harifan khairan lahu min ayyamura baina yadaihi. Lamun nu ngaliwat ka hareupeun jalma anu salat nyahun kana naon tina dosana mangka eta teh cicing 40 tahun leuwih alus tibatan ngaliwat ka hareupeun jalma anu salat eta. Kitu nya. Jadi naon hukumna teh haram. Tapi haram teh dengan catatan deui hiji lamun eta jalma anu salatna teh salatna lain di jajalaneun. Ari salatna di jajalaneun mah sacara ayeuna dina lawang panto urang edek asup ka masjid hese pan tah eta mah meureun urang teh ngaliwat ka hareupeunana tah teu haram eta mah bahkan teu makruh acan hegae da kunaon atuh salatna make jeung di jajalaneun itu. Kadua haram teh lamun jajaran hareupeun anu salat eta henteu aya anu lowong. Anapun jajaran hareupeun jalma anu salat eta aya anu lowong urang moal bisa asup kanu lowong eta iwal kudu ngaliwat ka hareupeun jalma anu salat eta mah teu haram. Itu matak jajaran anu hareupeun urang teh tah anu pertama teh kudu ayeuna naon pinuh. Ulah can pinuh urang geus nyieun deui jajaran kitu nya. Katilu deui haram teh lamun eta jalma anu salatna make satroh tutup hahalang. Anapun teu make satroh eta mah teu haram